Aduh, ayahku genah juga nama boga pamajikan dua. Anu hiji ke Arab, anu hiji di Malaysia. Tiap bulan ngiriman, setoran aja aku genah. Jadi lalaki kieu pemajikan dua duit loba. Mantap namanya. Mang Deo nyarita naon gitu teh? Ngahayal buka pamajikan dua, jadi lamun menang setoran dua agama kan mantap gitu. Oh, Mang Deo. Cita-cita mah menang meren. Wah, Mang Deo, hayang boga pamajikan dua. Nu aya ge di imah nembre. Kan cita-cita atuh eta mah. Menang meren.